Jangan kesadayana ye sinangling asih sumaling geber braya. Dina jarak anu dianggap cukup harita mangsade ngeureunkeun rengkahna. Ngabagikeun penetipna kedua urang jalma anu anyar datang. Ngarangkukeun awakna nanakeun hormat mitos carita. Haturan wilujeng sumping. Jisim abdi bade tumaros ka sagaduaan, bade aya pikeun saeunaon sumping ka dieu teh. Kumbara pulo kembar anu ngajawab bade teu seukeut ka mangsade. Leuwih ti heula dewe rek nanyakeun heula. Naha bener di dieu imahna atawa padumukanna si Rama Pamungkas teh? Kasok jawab heula ku si lain. Sumuhun laras pangasara Rama Pamungkas leungihna dieu bumi. Dupi saira teh saha sareng bade aya kapal dia naon. Ari si lain saha? Diwasta mah pun sade. Sade sieun. Sumuhun anu ngadunungan ka pangasara Rama Pamungkas. Jadi kieu sade euy. Bisi si lain hayang nyaho dewek muka telah makumpara sigolo kembar. Terus ieu ari dewek nelah kurnasih si suling perak. Dewek duaan mangrupa jago bayaran kudu geus boga ngaran di dunia kajawaraan. Kadatangan dewek duaan dipenta bantuan ku Ki Buyut Bongkereng. Nyatana pikeun ngarebut kembang Pancawarna ti si Jaka Sidangli. Saterusna di satengahing lumampah dewe panggih jeung dibilang gini anu nyaritakeun yen kembang Pancawarna teh aya di si Rama Pamungkas cenah. Anu mata kaina dewek duaan langsung ka dieu. Kitu tah sare euy, bisi selain hayang nyaho mah. Kurnasi si suling perak milu nyambungan caritan anu jadi lanceukna. Jadi cekuring mah mangsade geus teu kudu loba tatanya. Leuwih hade ayeuna mah kuring duaan ajakan asup ka jero imah. Saterusna bejaan Rama Pamungkas sina ngabagiakeun kuring duaan. Salaku tamu anu datang kumaha kahar ti mangsade. Langkung ti payun hapunten. Hapunten ka saira aden sareng nyimas. Mugi kauning aku saira duaan. Tadi sateasana saira salumping teh. Pangasara Rama Pamungkas parantos nyarios ka jisim abdi. Saira aden sang nyimas punten pami henteu tiasa mohon henteu tiasa kalabat bumi kitu. Keheula. Jadi samemeh kuring duaan daratan Rama Pamungkas mah geus nyahoeun kuring duaan bakal datang ka dieu. Sumuhun leres kitu nyimas. Lumawi mang kita talitos ngatosan di luar. Boga ilmu oge mun kitu mah eta dunungan teh mangsade. Terus kuring rek nanyakeun naha bener kembang Pancawarna teh aya di Rama Pamungkas. Kumbara si golo kembar nyambungan caritaan kurnasih nu jadi adina. Asok jawab anu jujur sia sade. Untung ngapohong sia. Bisa sapa sia tah beung teh ku bedog cewek. Jawab anu bener, jawab anu jujur sasade. Semuhun telepat ya. Memang leres eta kembang Pancawarna teh aya di dieu. Namun dah henteu tiasa, mun teu tiasa ari kedah dipasikeun kitu wae ka salila aden sareng nyimas mah. Si lain montong nyanyahoan sia sade. Maka dia ngomongkeun, moal bisa dibikeun kelewek sagarupa sia. Anu jelas Buyut Bongkereng si raja gaib butuheun kacida ku eta kembang Pancawarna. Sabab geun ngubaran manehna sorangan. Sakaligus berek terus jadi tabib sakti deui sia sade. Satadina mah dewek meunang beja eta kembang teh aya di si Jaka Sidangli. Dewek teh hayang nyaho ka Jaka Sidangli. Anu puguh mah dibilang kini geus kabejaan jeung eta kembang Pancawarna teh aya di dieu.
terus biar ku si lain ge dibenerkeun eta kembang Pancawala teh memang aya di Sirama Pamungkas. Jadi mun kitu mah urang kudu langsung asup ka Jur Imah gimana sih ye? Tenang heula Kang. Urang teu kudu gulung gusuh. Hayeuna mah kieu we ieu Mang Sade. Sok bejakeun we ka Rama Pamungkas. Kuring duaan hayang nepungan kitu. Piraku aya 2 urang tamu di tempat anu jauh henteu dibagiakeun. Sumuhun. Awon anu kapiunjuk sih. Tadi tos disangamkeun ku jisim abdi. Pangasarama Pamungkas mohon parantos sasauran dina waktos ayeuna mah teu tiasa nampi tamu anu sumping. Mugi saira aden sareng Nyimas tiasa ngamapung. Si lain siga ngajaknya sangka dewek sade euy. Koprok sia. Kalah kabulak-balik ca capek teh. Kowe si Rama Pamungkas moal narima tamu sagarupa. Si lain tangarana saukur badega motong nyanyahonan sakoplok. Anu mataku si lain ayeuna becakeun heula ka sidunungan. Dewek duaan hayang nepungan gitu. Montong mancing amarah dewek sade. Kale ku aing sia. Mun dewek geus masak bedaog. Sapat sia tebeung teh. Nya bener ulah mancing pi amekeun lanceuk kuring Mang Sade. Leuwih hade ayeuna mah bejakeun heula ka Rama Pamungkas. Kuring dua arek nepungan kitu. Kuring moal rek nyieun kaributan. Mun Rama Pamungkas bisa ngabagiakeun anu hade ka tamuna anu datang. Mang Sade ngahulang sakedeung. Pugu aya rasa kasieun mah. Sabab kumbara si Golo Kembar mah make jeung langsung ngancam sagarupa. Tapi mun asup ka Jur Imah terus bebeja ka Rama Pamungkas. Tadi geus dipapadona mun keukeuh tamu maksa hayang asup ka Jur Imah. Mangka Rama Pamungkas anu bakal nepungan kaluar. Mang Sade ngomong dina jero hatena. Aduh, aing kudu kumaha nya. Mun ngabejaan ka Rama Pamungkas tadi apaan geus aman. Mun henteu asup ka Jur Imah eta si Kumbara mah meuni geus kancam sagarupa geuningan. Duh. Cilaka mun si Kumbara nepikeun kanggo ngabuktikeun ancamanana. Bieu beheung anu ngan hiji-hijina teh. Si lain kalakang hulang kitu sade. Hasok bantok Jur Imah sia goblok. Bebeja ka si Rama Pamungkas. Dewek duaan hayang papanggih itu. Montong leleda mun teu hayang ditina ku dewek sesade. Gancang bejaan dulungan si lain goblok. Mang Sade sieun sigana mah ku ancaman Kumbara si Golo Kembar. Harita terus ngabalikeun badana. Geus rek kalengka harita Mang Sade jadi ngadadak kaneg. Sabab katinggali ti Jur Imah aya nu kaluar tetela Rama Pamungkas geuningan. Dina lengka suku anu nyaose tenang. Sarta paroman anu henteu boleh hegar marahmai. Harita Rama Pamungkas datang nyampeurkeun. Mang Sade ngarengkukeun awakna hormat. Rama Pamungkas ngabagikeun paneteupna ka Kumbara jeung Kunasih bari ngarengkukeun awakna jeung nyembah tanda hormat ka tamu anu datang terus kedalisan. Aturan wilujeng sumping. Jalmi anu dipimaksa ku saira duaan ayeuna dongkap nepangan ka saira duaan. Hapunten sanes teu hoyong ngangkeun kalabat rorompok. Jadi silahing anu dalah Rama Pamungkas teh, ha? Sumuhun. Leres teu lepat sim kuring jalmina. Syukur. Si laing ayeuna anu datang nepungan geuningan. Dewek duaan tadi geus kajelaskeun maksud jeung tujuan pangna aya datang ka dieu.
Pasuna oge Rama Pamungkas tadi geus kadenge. Naon anu dicaritakeun ku kuring duaan? Tangna ayeuna aya datang ka dieu? Tenang terus terang. Tadi Rama ngupingkeun hanana rupian disaurikeun ku salira duaan. Anu maksana mah nuju ngalaksanakeun parentah buyut Bongkereng. Anu palai ngapimili kembang pancawarna. Apaan kitu pamaksadan salira duaan teh sanes? Benar gitu Rama Pamungkas. Jadi geus henteu kudu badi obrolan anu sejen di dewek mah. Leuwih hade eta kembang pancawarna teh gancang pasrahkeun ka dewek. Itu ge mun si lain hayang salamat Rama Pamungkas. Sabab ke dewek duaan selaku jago bayaran. Geus moal make kudu asa-asa teuing ngalakukeun tindakan anu kejam jeung talangas. Kacalma anu ngabangkang kana karep pamaksudan dewek. Anu dicaritakeun kurang cekuring bener Rama Pamungkas. Kuring duaan morek nyieun kaributan ieu patempatan. Mun Rama Pamungkas bisa nyumponan kana karep jeung kahayang kuring duaan dina waktu ayeuna. Gancang pasrahkeun kembang pancawarna. Sikep jeung caritaan kumbara si Golo Kembar jeung kurnasi si Suling Perak. Bangun anu nganggap enteng ka Rama Pamungkas sigana teh. Tapi Rama Pamungkas mah tetap tenang we bangun anu henteu kasinggung ku sikep jeung caritaan dua urang tamuna. Mugi ku saira duaan kauningan. Bade kumaha Rama tiasa masihkeun eta kembang pancawarna ka saira duaan. Margi Rama ge henteu maos ngagaduh-gaduh kana eta kembang. Margi lepat upami urang mikapalai kana hak jalmi anu liat. Kuayana kitu hapunten eta kembang pancawarna moal tiasa dipasikeun ka saira duaan. Kumbara si Golo Kembar anu babarian amak langsung nyak beureum beungeutna. Mureleng ka Rama Pamungkas baitus nyarita. Si lain benar-benar henteu beunang di badamian Rama Pamungkas. Si lain kalakah nyarita seperti kitu. Ramcana sia. Canyaho ka dewek si Golo Kembar sia. Si lain siga nu nangtang ijen jajaten ka dewek mun kaya kitu mah sia. Hasok mono nasi. Ieu mangkelo ku akang kudu ditedak. Kurang ajar ieu. Kudu dirabut secara paksa mun kaya kieu mah kembang pancawarna teh. Hasok mono nasi. Memang kapaksa kudu direbut Kang. Kitu geuning sikep Rama Pamungkas mah Kang. Tong diangkat penyaila Kang. Kurnasi si Suling Perak ngagajeng luncat ka tukang. Kumbara si Golo Kembar mesat sapasang bedogna. Sarapet, kuriap. Bedog kembar kumbara pating kurilap nanakeun bedog anu segetna keran. Harita mangsale nepikeun ka mulungkut ngompod sieuna. Sedengkeun Rama Pamungkas sikapna tetep tenang. Kumbara si Golo Kembar anu geus nyekelan sapasang bedogna harita nyarita ka Rama Pamungkas. Deleh. Perhatikeun ku silai Rama Pamungkas. Golo Kembar dewek bisi pasat kaluar tina salangkana. Ieu bedog kembar dewek cadu asup deui kana salangkana mun tayang ngakan korban. Jadi samana golok dewek nyapatkeun beung silai. Leuwih hade kembang pancawarna pasrahkeun ka dewek. Ucara kitu maka silai moal tusitan dasa sia. Rama Pamungkas imut malas tetepan kumbara si Golo Kembar balik terus nyarita. Janten maksa saira mah. Bade maksakeun kapalai atuh pami kitu mah. Sanaos diancam bade telasan walaran ti Rama moal tiasa robi.
Hapunten kembang pancawarna moal tiasa dipasihkeun. Upami teh mah bade ditandasa nyangakeun teu langkung saira duaan. Kumbara si golo kembara rada ngahuleng. Rada kageteun oge manehna ningali sikap jeung caritaan Rama Pamungkas anu tetep tenang saperti kitu. Bangun anu taya kalisi jeung karempan. Kumbara harita ngupat dina jeung hatena. Edan aing kakarek ayeuna neuleuh jalma nu diancam dan ditandasa tapi tetap tenang kawas kieu. Tetap tenang sikap jeung caritanana. Bangun anu taya kasieun ieu mangkaluk teh. Nah gablek anu lahaon ieu Rama Pamungkas bisa tenang kawas kieu. Hatawa saukur pura-pura tenang kitu. Kekemuan dibikeun cenah kembang pancawarna teh. Kudu tina pun kaya kieu mah. Urang ajar ieu mangkeluk teh. Kumbara si golo kembar saya gadiri pikeun ngalakukeun tindakan. Si lain kekeh nolak kapangkang kana hayang dewek Rama Pamungkas. Mun kitu mah si lain bener-bener hayang ditandasa ku dewek Rama Pamungkas. Si lain montong kacuhung sia. Bisa gedeng lebeung sering bakas sapat ngakelenceng Rama Pamungkas. Sumuhun mangga nyangakeun teu langkung mangga. Kumanu kagungan pamaksadan we eta mah. Bener-bener nang tang silaing hayang ditandasa ku dewek mun kaya kieu mah. Gunakeun jurus jeung ilmu silat silaing pikeun nyingkahan panalajang dewek. Kurang ajar sia. Pura-pura tenang sapat sia tabeung teh. Rasakeun sia kurang ajar. Heya. Jorelat cilung kumbara si golo kembar miheulaan majuna raja. Tapi samemeh panalajangna tepi kana sasaran. Badana anu keur ngalayang jadi napak kana lemah. Anu saterusna kumbara sapasang sukuna jadi henteu bisa digerakeun. Puguh we kumbara kaget anu lain dikieuna. Sedengkeun Rama Pamungkas kan saukeun merhatikeun teu ngalakukeun gerakan naon-naon. Kumbara si golo kembar musirkeun kakuatan tanaga lapisanana kana sapasang sukuna anu teu bisa digerakeun bari ngomong sorangan. Jadah setan, kurang ajar, setan alas. Kulo ieu suku aing ngadadak teu bisa digerakeun. Kumbara udah geregeng hayang ngagerakeun sapasang suku. Tapi weleh henteu bisa gerak. Kumbara terus merhatikeun kalebah Rama Pamungkas anu keur merhatikeun di barung jeung imut. Kumbara si golo kembar haita ngomong sorangan dina jero hatena. Aneh. Aing bener-bener teu ngarti. Tadi keur ngagajeng loncat ngalayang. Sapasang suku aing asaya nu apedo kahanap. Sangeusna napakan lemah. Sapasang suku aing ge teu bisa digerakeun kawas kieu ye teh. Kagunakeun tanaga lapisan dipusirkeun kana sapasang suku ge. Anger. Tetep teu bisa digerakeun. Kagunakeun kakuatan ilmu naon si Rama Pamungkas ieu. Padahal ku aing katingali mahna tetep cicing di tempatna. Malah teu ngalakukeun gerakan naon-naon si kurang ajar teh. Kureunasi si suling perak ge milu kageteun.
ningali kayan anu jailancekna seperti kitu bari merhatikan kumbara si golok kembang atau si golok kembar harita kunasi ngagerentos dina jero hatena. Aneh. Ngagunakeun ilmu naon Rama Pamungkas teh nya? Kan kumbar jadi kandang teu bisa laju narajang. Padahal diperhatikan ku aing Rama Pamungkas masih kena tetep cicing di tempatna. Sareng teu ngalakukeun jilakan naon-naon. Ya kejadian bener-bener luar dugaan. Nyata mun kieu mah Rama Pamungkas teh teu bisa dianggap enteng. Uga kakuatan ilmu nu aneh. Kurnasi si suling perak jadi terus merhatikan kelebah Rama Pamungkas anu harita bae netep ka kumbara terus kedarisa. Kata wisna sakirang payus. Nuju ngabar bedog anu saleukeut kitu. Namung bari henteu tiasa digunakeun. Langkung sae lebatkeun dewe atuh kana sarangkana masing-masing. Beres nyarita seperti kitu kumbara si golok kembar ngaranjug kaget dewe. Sabab sapasang bedog ngadadak siga anu ngabedol. Saterusna eta bedog kembar teh ngapung ka luhur. Put tang tang. Sapasang bedog anu ngarapung teh nu tadina nangtung nunjuk ka luhur harita jadi puter balik. Tungtung bedog jadi dihalap. Kejadian saterusna mata terpercaya anu ningali. Sabab sapasang bedog kumbara harita pating sariut turun ka handap anu saterusna arasup kana jero selangkana masing-masing. Kalayang terus tak sapasang bedog kumbara geus arasup kana selangkana. Kurnasi si suling perak menang sajongjongan mangahulang ngaraga meneng. Nu kabandungan ku dirina dina waktu harita mangrupa kejadian anu bener-bener aneh. Sedengkeun kumbara si golok kembar jadi sadar kemampuan ilmu silat jeung kakuatan tenaga lapisanana tetela taya henteu bisa digunakeun anu sakumaha mistina. Kumbara ngarahu dina jero hatena bari ngomong sorangan. Aduh, kekuatan ilmu si Rama Pamungkas bener-bener hebat. Lain ilmu biasa ya bayu. Kemampuan ilmu silat jeung tenaga lapisan. Halah tetela wah bulan anu ku aing kapiboga teh. Itu bisa digunakan anu sakumaha mistina. Sapasang bedog aing geus siga anu nurut kana caitanana. Lalepasan sorangan terus arasup kana sarangkana masing-masing. Edan kemampuan aing eueuhna naonna digunakeun ka Rama Pamungkas mah. Waduh, cilaka mun tanya kieu mah ye. Suku aing duana masih kan eta bisa digerakkeun. Aing bener-bener dengar cara si bayu. Kumbara si golok kembar harita ngareret kalbaku nasi si suling perak. Anu direret surti harita ngacuela tuncak. Cuela cung! Cergedag. Kurnasi harita mancu dina tangtunganana di hareupeun Rama Pamungkas. Bari nyabut suling perakna harita kurnasi nyarita ditujukeun ka Rama Pamungkas. Nyata andi kami banda kemampuan diri anu hebat Rama Pamungkas. Lancek kuring kakang kumbara nyata teu bisa ngagunakeun kemampuan ilmu silatna. Jadi kuring oge moal aya hartina mun ngagunakeun ilmu silat. Jadi kuring ayeuna mah bakal ngagunakeun kekuatan ilmu panglibatin. Mangrupa sorawirah maka sedih tina ieu suling perak kuring. Satiap lawan anu kungsi ijen jajaten kaya anu mampu nahan getaran sorawirah maka sedih tina suling perak anu ditiup kuring. Rama Pamungkas imut sikap jeung caitana tetep tenang. Janten salira teh bade midangkeun wirah maka sedih ngalangkungan solat gelikna suling pangintennya.
Rama mah ngiringan we kumaha saira Nyimas eta mah teu langkung bangga. Muda maksudna mah tina bakatku sedih janten lali kana diri pangintenya. Bener kitu Rama Pamungkas. Geteran sora suling kuring dina wirahna kasedih bakal nembus kana batin anu ngadengena. Bakatku sedih-sedih nanepikeun ka bakal tega kana diri lantaran ngarasa putus asa dina kahirupanana. Eta ilmu anu bakal digunakeun ku kuring dina waktu ayeuna teh Rama Pamungkas. Sumuhun bang. Teu langkung saira Nyimas eta mah. Kurnasi si suling perak liang suling harita diantelkeun kana bibirna. Gelikna sora suling anu dibarengan ku kakuatan telaga lapisan ngajadikeun getaran sora anu ngandung wirah mas sedih teh saterusan nembus kana batin jalma anu ngadengena. Mangsa de anu ngadengena sora gelikna suling anu ngandung wirah mas sedih bacai terus nembus kana batina. Sarta mangrupa mangaruhan kana perasaan mangsade nging hak cirik bangun anu kana nyerian. Asa saredih kieu tasku nasib diri kadar awak kudu papisah jeung pamajikan. Kumaha ninggalkeun akang kalakah nuturkeun lalaki anu sejen karunya ka akang atuh Nyai. Naon akang kalakah ditinggalkeun aduh Nyai. Nyai betega-tega ke akang teh mungkinna akang tunah harta tunah arti. Sedih pisan. Mangsa deh harita bari jeung cerik teh nu marasa kasedihna. Ingat kana lamaran carita kahirupanana anu tinggalkeun ku pamajikan alatan kagoda ku lalaki anu sejen. Anu saterusna ini tuluy jeung lalaki anu ngagodana. Dina kahayaan bari niup sulingna harita kurnasi si suling perak merhatikeun kayaan Rama Pamungkas anu keur merhatikeun kalebah kurnasi dina kayaan tetep tenang. Bangun anu henteu kapangaruhan ku gelikna sora suling. Sedengkeun kumbara si golok kembar anu masih keneh tacan bisa ngagerakeun sapasang sukuna harita jadi kapangaruhan ku gelikna sora suling dina wirah maka sedih. Saperti halna mangsa de harita kumbara oge cirik bae jeung ngomong sorangan. Jadi aja. Ingat waktu aing ditolak cinta ku maneh dilawati ya. Nolak we sampai jeung nyiduhan banget sagala lupa dilawati.
Jadi hati. Ingat kalinya jadi sedih. Nyagi akan goreng rupa. Banget hingga babak cangkulu. Ulah bela-bela deui dilawati. Banget diceluhan. Ngomong kasar lak-lak dasar bajakeun akang kawas kelawak jungkil. Ngajarkeun banget akang ciga bujur entok anu keur anakan. Jadi pisan kana hade. Ngajarkeun awak akang bahwa anu keur hudang ngajulu. Jadi itu. Gak cinta akang, cinta manggeus we tong bebe akan nyalekan lak-lak lasar kakang dilawati. Majalkeun banget akang siga senasa piti sirangan anu dilawati. Tong gitu-gitu tuh aing jali-jali. Banget keceroti di ciduhan. Emangna banget akang teh asbak. Emangna WC. Jadi aja ingat jadi aja dilawati. Kurnasi si suling perak masih keneh niup sulingna. Gelikna sora suling dina wirahma sedih beki tambah kuat pangaruhna kana batin jalema anu ngadengena. Bari niup sulingna harita Kurnasi musyrikeun paneteupna ka Rama Pamungkas. Bari neuteup di barung jeung imut harita Rama Pamungkas kedalisan ditujukeun ka Kurnasi si suling perak. Asa kirang payus eta swanten suling teh Nyimas. Wirahmana betkalah jantan gangguan ka jalmi anu ngadangukeunana. Jantan nyiksa kana batin anu sanes eta mah ulah dianggo deui eta suling teh Nyimas cekap duikeun ka dieu. Awatos kanu ngadangukeunana. Rama Pamungkas tutas ngedalkeun lisan musyrikeun paneteupna kalebah suling perak anu masih keneh keur ditiru. Kurnasi si suling perak anu masih keneh keur niup sulingna harita jadi ngaranjung kaget sabab suling perakna ngacadak jadi ngageter. Aya kakuatan anu ngageterkeun suling perakna. Kajadian saterusna mangrupa kaayaan anu meh henteu bisa dipercaya ku Kurnasi si suling perak. Sabab suling anu keur ditiupna anu ngageter teh beuki tambah kuat geteranana anu saterusna suling perak teh ngapletak potong dina kaayaan remek. Krak pretak. Potongan suling perak lagrag garatane. Sora suling gejeh terus eureun. Mangsade jeung kumbara anu keur